Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurnaning ingsun. Dina video anu ayeuna simkuring nada widi ti sadayana kanggo macakeun pantun Bogor dadap Malang sisi Cimandiri rakean kalang Sunda Makalangan. Dina bagian papatah ki lengser ka rakean kalang Sunda. Kocapkeun di waktu perang di Muhara Cipinang Gading, saha anu jadi lulugu perang? Di Pajajaran. Raden Kumbang Bagusetra anu can lila papangan ten Kanyi Putri Purnamasari Putri Raja Pangbungsuna. Nu jadi tameng dadana nya rakean kalang Sunda nu cek beja ti anu weruh asalna ti kahyangan nu dijurung ku Sang Hyang Dewa Batara Kala turun jadi budak angon nu dikukut ku si lengser pieun jaga di wayahna jadi aweuhan patakonan nu ngajawab pertanyaan ku tetengger patilasan jeung kauga kaawun-awunan. Mun rakean direndengkeun jeung Den Kumbang Bagusetra moal beda didilian tina muncang saparangge ngan bae kulit rakean hideung sonten tapi manis. Ceuk tadi oge ulah panjang untar nu diarah tapi abeh gancang ka muharana urang pundai ti tampianana. Urang longok bae si lengser nu di Muhara Cipinang Gading keur mapag musuh nu ti kulon. Ceuk si lengser, deuleu rakean ari ngaranna perang teh mudu maehan samemeh dipaehan. Tapi ulah maehan mun teu perlu jeung ulah poho papasten teh henteu dipastikeun ku seukeutna tungtung tumbak atawa ku baruang diruruhit panah tapi ku tepungna waktu anu tangtu nu nangtukeun ayana aya jeung nangtukeun ayana euweuh. Tapi dina pindahna aya ka euweuh ngan euweuh dina pangdeuleu tapi tetep aya dina aweuhan zaman. Tah sabab eta rakean ulah sia edek keder amun paeh di pangperangan. Perang bela ka nagara najan ngaran sia dilaleungitkeun di buritna moal sia jadi jurig. Sabab sia mah kapapencenan nganyam carita saban zaman. Numbu catur keuna waktu mudu tunggu kacundukna. Nyaksian saniskara anu dijagana pasti bukti kajadian. Ayeuna rakean dengekeun ku sia. Tuh sia deuleu Nyi Putri Purnamasari jeung Den Kumbang Bagusetra. Perangna parerendeng teu galimir ku pamor keris, teu nyaringkah ku hujan panah. Tapi ngadeladenan musuh nu ngarempug teu beda maung sajodo. Ngaing ayeuna mudu mantuan raja, sia di dieu bantuan Den Bagusetra jeung jaga ku sia Nyi Putri Purnamasari. Ulah murabukna salembar, ulah ngeclak getihna sakeclak. Mun kapaksa, perangna sia mudu atar, sia mah kudu mundur dina buntutna aleutan. Jeung di mana sia mundur, tapak sia ninggalkeun kalang mudu di balayan tulang musuh. Jeung taneuhna mudu kasiram heula getih nu julit. Ngaing ayeuna dek mantuan raja, mihape aing Nyi Putri, ulah awak inyana karagap ku nu lain ragapeunana.